Mak, bro kes balik ya. Pacar apa si mak deui lah. Nih esel. Aya jelema tuh. Kebetulan jasa mumpung aing keteu boga duit. Aha, aing boga ide. Aduh, pohon. Ada aing boga ide naonnya? Aing boga duit. Tuh, Rok. Ieu mah kosna aing katinggalan jejak ku Arok. Rok, ieu mah kosna Arok geus nyampe ka imah emak. Kasihan 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 Tasya, gangguin keres bae. kasihan Aisyah teh saha? Di tadi kasihan. Aduh, aing kudu nyerang si Arok ka mana deui nya. Aing capek amat nyarana teh budak duaan. Saditu teh ka pangita budak duaan. Kenan teu boga suling saksina aja nama aing betul lapar be. Teu boga duit teh aing. Kira-kira aing kudu ngemis nu keluar viral teh apa? Kan aing mah gagah kene meureun. Boga leungeun kene, boga suku kene aing mah tuh. Sehat kene aing mah. Kira-kira aing kudu kasihon. Kasihon. Aduh aing. Oh, sian pas eta deuk lawan aing nya. Sia deuk lawan aing deui. Kapok-kapok dia. Entah aing, gue ini minta ampura ka sia. Oh, sia deuk minta ampura ka aing. Kasihan Jeng menang tuh jadi bobotoran sia. Atuh teu meunang tuh saha? Meunang. Ayo ilur ka imah emak. Tuh Arok. Di Arok geus datang. Nyana ninggalkeun aing. Kasihan Ayo urang ngaturkeun. Ayo. Kasihan Rok, pancen ninggalkeun aing. Ti, Tasya ka mana? Puguh aing nyaran iya. Kasihan kasihan nyaho aing ge. Rok, eta saha sih Rok? Nyaho puguh aing di keres. Men kasihan bae. Marok, Rok kumaha? Siang menang tuh Suling Sakti mana? Suling Sakti. Suling Sakti teu meunang mah. Urang papisah jalan. Isha Arok, sia. Suling Sakti teu meunang malah mau awewe. Mak, kasihan, Mak. Mak, kasihan, Mak. Jingga. Karunya amat atuh ditari kasihan bae. Jadi bae tuh sekarang. Mau kunaon? Ih, eta mah jelema puguh. Kan dibere. Kira naon ibu sia? Kadenge sia aja ngomong. Kasihan. Mak, kasihan, Mak. Kasihan, Aduh, udah, kan jeung aing karunya. Ya boga 2000 lagi lah geus aing bere-bere kasihan. Bener ya? Berkah. Oh, ada deh di jalan, namun lampu udang sorangan. Lah, karek 3 menit jadi menang 2000. Coba lamun saja mah menang gocap meureun. Hei dah, hengke deui mun anu ke situ. Mere kan saeutik ge. Rezeki mah mal atuker. Urang mere saeutik. Kayak digantian ku Allah leuwih-leuwih. Geus pokona mah nya
ararin dia teh sakali itu jalan-jalan teh suling sakti amun can menang ulah kebalik sia ka dieu udah itu tuh Mah karake nyampe ya suku cangkeuh. Aja mah karakternya sampai. Mah, haji urang kudu kumaha? ya isaha deui jelema aing karek neuleuh Di babaturan urang tadi nimu tuh di ditu. ih harus ajak sekalian tuh anak-anak pokoknya masih ulah kebalik amun can manggih eta suling sakti ya sakali Mak, Gila, Mak. Cih, tumben-tumben tak budak kasus salaman. Para runung gitunya, aing udah ngomong nak, galak teuing. Yang penting mah, tak budak sing selamat, malah renang eta suling sakti. Jadi aing di dedenya, anggur aing mantuan budak lah, kalau yoga mana bae sudah ngapanggil aku aing ke suling sakti.